Wah iya mah tinggal opatan ini can kadata ku aing ya. Kudu anggeus poe ieu mah ya. Woi, Neng, kerendara nih parokus amat kenapa yang geranya rangunya? Biasa kak, belajar online. Online kumaha gitu, Neng, maksudnya ya? Kepo amat kak. Atuh lah mentek kepo mah, Neng, atuh mentek malnya ho ja tahun kakam eueuh ieu online kieu. Atuh lah kak, zaman kuari jeung zaman baheula mah barang reda. Biasa bae Neng ngomong ulah ngagas gitu. Ada gagas sama kita sedang. Bah, teu pohara Neng parang sa ngomong ieu. Kurasa budak kuari ditanyana. Laju eta Neng, online kitu nu teh paketnya. Atuh teh kami mau menang duit corona iya. Duit corona. Naon meunang kitunya Neng duit corona? Menang lah. Bah, pan mareunang ieu mah nya. Kamari BST, ieu corona, bah moal endah yang gunakeun RT ya. Terus ira Neng asup sakola ya. Tanya lo kak. Oh, nanja dong si RT eta. Woi, Teh. Naon? Kadi ge. Bae na ka mana Teh nyelugceug bae perang saing mah. Biasa bae om ngadata aing can anggeus di kamari. Kumaha Teh perdataan BST udah beres? Pugu mah nyencan dia mah tinggal opatan deui yo. Si jacuna ucan panggih bae yo. Atulah nyaranu eueuh Teh, geus kaingkeun bae kabeh. Atuh moal endah om. Pelanggaran gitu cara nama. Gampang tah mah, bisa diatur, yang penting ulah kanyangan ku sasaha. Justru eta nu bahaya genuk kitu. Ih, dia mah ulah jujur teuing jadi RT mah. Kayak aya uang bungkem ti aing. Waduh, bahaya eta mah om. Bisa kena pasal yang ya melanggar pelaturan. Lamun dia yang menang BST, mantak kita gur ke pemajikan kawin. Ho Neng. Heuh kak, mentakan geura kawin. Hi, kos babari bae tak kawin. Emang dari daek weng dikawin satiluan. Hote. Das dia mah boros amat yang mah tengah bagian RT. Daek teh Neng dikawin Neng. Ih, endung amat. Rasa Neng sakitu amat ngomong. Boh, bahaya dia om, budak ndungan dikawin ku dia eta. Makanya moal menang dia can kawin mah ieu. Ieu mah dia, lamun hayang kekeuh bae menang, kudu geura kawin. Eta deui teh yang kudu hajat burungnya. Atuh, kudu hajat heula dia. Geus aing nek ngidar heula nya. Ho, Geura kawin be dia. Rasa teh RT ngeukehan cenah kawin bae ka aing. Neng, ayo Neng kawin burung Neng yuk. Iya tuh dong kami masalah Neng. kene. Ayo bejur tuh ingat tuh Neng. Hayu orang tinggalkan. Neng. Diajak kawin ku enggal haleumpang. Ngomong-ngomong aing kudu manggihan siblek ya gara kamari ya. Eta nya maksa-maksa urang kawin ku urang sakola kene. Hooh nya. Parawan kuari orang me HP lain ngarejo tapi geus burit. Telepon bos heula ya. Halo. Di sini lagi musim bunting. Ya. Yes. Jacu, gagah kore muka telepon sih kalau telepon yang sah eta. Oke, good. Bisa diatur. Oke, Pak. Mau dikirim berapa ekor hari ini? Wih, gagah cuk, HP baru nih. Oke. Waalaikumsalam. Wih, gagah dia cuk, keur ngobrol jeung saha dia? Wih, Black, kemana dia? Biasa cuk, mau kasih tahu kabar gembira sama lo. Terus ngomong-ngomong lo lagi ngobrol sama siapa? Biasa Black, bos besar dari Jakarta. Aduh, ngomong-ngomong ya Black, hujan pindah yuk, itu tuh diuk nak.
Oh bener ya. Jangan gitu. Dan ngomong-ngomong tadi pan ini bos besar di Jakarta gitu. Bos non gitu. Biasa Black, rekan bisnis, bos besar. Tuh, hebat dia, boga bos besar. Emang bos non gitu. Bos bebek. Kan dia nak jual bebek aingnya. Boro-boro bebek dia mah. Potoknya tegablek aing. Ngomong-ngomong lo Black, mau kasih kabar gembira apa? Atau kabar gembira, Cuk. Iya apa kabar gembiranya? Iya, Cuk. Ngomongnya pakai bahasa Sunda nya. Ya udah terserah kamu baik. Iya, Cuk. Dia geus diberenya honcan ku RT tentang ieu BST. Naon BST Black? Atuh BST, bantuan sosial tunai. Nyahoan teh dia. Wah, yang bener Black. Di mana itu nak kuari? Tungguan bae ku daerah nanti dia mau ke datang. Soalnya ku ari keur ngidar bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, RT, Cuk. Hujan nantainya? Wah, kau jalan orang di jalan ya. Lah, injak aja cuy, yuk. Beneran kita yuk. Biasa ya, meniuhan nunggu nama hujan tadi. Oh, Lain di ayanan, teh memawa buku rada harum orang bayi. weh, nyahuan bae kada cu. Karena iya mah piduiteun laju ngomong haran bae karek mau buku doang ke. Kieu kada cu ya. Kada cu ieu kada tah ya ti pemerintah ieu. Dana bantuan teh BST. Anu meunang talanya Black, Darmin, Dasa, Tohir, Opel, Kajacu tala. Ih, mantap teh. Sakieu usim lockdown. Nah. Tuh karuh bae, Cuk, lain mantap-mantap deui. Sakieu keur usim lockdown, heeh. Aing ge meunang dia manu tacan boga kartu keluarga. Lain gitu teh. Oh, Black menang. Mun ku yang kudu diperjelas heula ieu. Maksudnya diperjelas kumaha ya? Teka ating mah teh. Kamari aing ka desa ieu Black. Di data ku yang kana komputer dicek deui anu aran Black. Horeng mah lain Black Dadang. Black nan. Atuh Black urang Cibinong teh ya, Black Juanda. Waduh, kumaha tadi na yang mah bisa salah gitu dia mah kumaha teh ngadatana yang mah. Hampura bae Black yo. Ai sugadeng mah Black dia ya anu meunang. Horeng mah Black Juanda. Si itu mah kan geus kawin, geus boga keluarga. Ai Terus? dia mah encan. Aing mau menang gitunya. Atuh moal meunang jadi dong si Om itu kawin heula. Waduh. Mosol yang kalah mewek yang demeh ku teu meunang. Itu dia mah kumaha tadi na yang bisa salah gitu. Atuh hampura cek yang tadi ge. Entah ke Black. Kudu gara boga kartu keluarga yang menang bantuan mah. Nah, bener cek dia cuy eta. Lamun hayang menang mah kudu kawin heula. Sanjan teh diapruk-aprukan mewek. Moal kudu menang. Kok mau nyogok mah ka aing. Terus non teu bisa nyogok gitunya. Teh. Wis, atuh teu bisa nyogok ieu mah. Geus peraturan di ditu nanti pamarentahna kudu kitu. Aing geus mau bisa disogok. Hayu deh, numpang. Ai ho aing poho Black. Aing sekalian ngabejaan ieu nu teu meunang ieu. Horang atiluan ieu. Hiji adung, dua omi, tilu dia nu teu meunang. Hanya Kumaha, Cuk? Atuh tah Black teu kumaha-kumaha nasib dia tah mah. Geus aing dek marapan bebek ieu. Oh bener, ya, kadik najan teu meunang bantuan ti pemerintah ge. Yang penting orang bisa nyatu. Lain gitu teh. bener ka Black kudu kitu. 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 Action. Tuh, cek aing ge kudu kawin. Action. Hei, kayak poho. Action. Lamun yang menang, mantap ge geura pemajikan dia. Oh, Neng. Nah, kami di bawah. Kamera action. Lamun dia yang buka astaga. Lamun nanti buka. Action. Lamun dia yang menang, mantap kita geura Action. Lamun dia yang menang ya, mantap ge geura pemajikan dia. Oh, Neng. Nah, kami di bawah.
Action. Ulah nyaran wah teh geus ka